Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu. Tapi jabrah don. Rajab di bulan Rawah bari nyambut kapan linten. Jadi naon cenah Bu? Jabrah don. Jadi berkat natilu ya tiludus kumplit ya gegembol. Apapun namanya, mau Rajaban, mau Jabrah don, yang jelas hikmahnya kita bisa bersilaturahmi, yang jelas hikmahnya kita bisa bertolak ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala macam pengorbanan para panitia, harta, tenaga, pikiran dijadikan tabungan-tabungan amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Apalagi para kaula muda, para bikers, alhamdulillah anu bieu ngajemput pakai motor, diseseret mobil batu. Seak lamun teu dibantuan ku bikers penting jam sabaran nepi ka dieu. Kaisa dianggo ibadah memperlancar supaya perjalanan ceramah simkuring teu kaganggu. Mudah-mudahan ieu nu ngajemput tadi sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke di dieu seueur dulur-dulur urang nu TLSM mudah-mudahan ya sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para alim ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru urang sadayana. Alhamdulillah berkat pelajaran-pelajaran di guru-guru urang sadayana, sedikit banyaknya kita mampu melaksanakan ibadah. Karena dengan tolak ilmu yang tidak ada batasnya cuma mati saja, kita terus bisa melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis ta'lim. Termasuk pada saat ini niat kita tolak ilmu, niat kita silaturahmi, sepulangnya dari sini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita doakan para ulama, para kiai, guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah rasa ibu punten ya teh simkuring katunuhan kene ya teh. Wengi tadi simkuring di daerah Taman Sari, Ciapus, Calobak, daerah Kampung Calobak, Taman Sari. Jadi wengi simkuring nginep di Ampera, di Villa Ampera. Keresan dia berangkat di Kampung Petir Ampera, lewat Caringin ka dia. Hargina wengi ayeuna di daerah Gang Kosasi, wengi ayeuna Cikaret, Ciapus, Gang Kosasi, haul Pangeran Jonet pamit lepat. Masih kene keturunan di Pangeran Diponegoro, Pangeran Jonet, Pangeran Diponegoro. Dan wengi ayeuna teh di Kesultanan Jogja ge pada Salarumping. Keleresan simkuring kebagian jadwal katilu terakhir ceramahnya. Jadi kuing balik dewe ke Ampera Kapila badai molor dewe gitu ya dendam atuh sing itu dan deket ieu jadi ngajak pami jalur Bogor sok tilu dinten. Alhamdulillah makana pun bojo mah tos ngamaklum ditinggal-tinggalkeun ku simkuring dan geus percayaeun asep mubarokah ka mana-mana geus setia sok sanajan loba kabejakeun mu balik nyararandung simkuring mah teu ngaruh. Bener ibu tuh tengaruh mual di simkuring mual bebeja. Oh, jadi kalau pas sampai di mana harus kapal lah. Bo seneng jadi umat Kangjeng Nabi asal luhur teuing di dewe. Bahagia jadi umat Nabi eta daripada kapoe mending ka dieu ieu kosong geraknya ka dieu. Ya dirinya maka poe panas di dia mah iu coba ngahaja jadi ajakan ku aing ka dieu karunya aing nepon ini ka poe kitu ngomong
mungkin mamikin panas ece so kurang kumaha aing setiana coba itu kan bayar gaya dibegaan terus enten kedahna ieu ngageser ka dieu kitu supados lain ka tadi atuh karunya kan karak datang bisa eraheun ka dieu nah urang nu geus jiuk ngeser sok kira ayo karunya eta meni heser pengusaha desa datang nangtung ngeserna astagfirullahaladzim karunya itu terus geser neng kapal itu salit bagian so kapal tuh masih kena kosong so menyanak murang kali mah karunya kapanasan ka dieu ceu atuh kan bae lah sok kadere tos kena batur geus usan bujur Bu seneng jadi umat dagang jeung Nabi subhanallah. Ibu bapak sadayana urang teh umat Islam punten urang teh umat Islam umat nu paling beruntung di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sanes. Mana asep buktina yang orang umat nu paling beruntung di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lainnya? Sejarah membuktikan dulu ketika Mesir dipimpin oleh salah seorang gubernur bernama Al-Hadawi Abbas. Saatnya Bu aku pikir mata kayaknya sama ayah bawain balik ini resiko lah ajeng ibu-ibu mah kudu jelas gitu kan sabab biasanya pengajian ibu-ibu semangatnya mah semangat capek ibu-ibu mah dibandingkan dengan bapak-bapak mah cicing seru masa laki tak kuring di Karawang lamun ngayakeun pengajian tara lomba gondang bapak-bapak tara oleh undangan udah disebarkan 500 lu datang 5an bari aki-aki kabeh nopat nunutan hiji batu untuk nama kiai mematahan karpet terus sebal ngondang bapak-bapak olok undangan mending ngondang ibu-ibu itu olok undangan ibu-ibu mah nu disebarkan 5 undangan kali 5 majelis nu datang 500 hebatna ibu-ibu kan olok kejo cicing sarwana mata penyuguhan ibu-ibu mah resep tareh diterima nanti yang tinggal kardus pararinah eusina teh nepan atas nepan kutang loh tenan naon barokah bawain balik menyuguhan bapak-bapak awet bapak-bapak mah awet di parolototan betul kieu ngadaraguan meleng sawareh meleng leungit teh dina piring kumarana asup ke jero kopea sok geura riksakeun Bu emang dunia geus dibikeun ka ibu-ibu sih da Indonesia ge lain bapak-bapak tuh ibu-ibu bukan disebut ibu pertiwi lain bapak pertiwi ieu Jakarta nu awewe deui make ibu kota lain bapak kota leres teh pakai hari ibu ya hari bapak mah leres teh hebat ibu-ibu dina awake beak ibu lalaki mah teu kabagian indung suku tuh indung lain bapak suku leres teh bitis ibi lain mangtis bujur ibu leres teh nya mata emak biwir ibi buuk ibu ceuli ece nepi ka kadaharan saep ku ibu-ibu buras bugis bakso mbak awewe nah berarti sanes maso bakso batagor bakmi mie ayam umi itu nya cilok enci awewe na oh lalaki ayah pak ayah tong sieun papais aya tuh bapak aya tah lalaki kabagian kebayakeun deui nah itu jadi ngalawak atuh aing teh akan banding dibayar cicing tong gandeng bu da ieu mah syiar namina syiar teh kan vitamin mun dina obatna sabab dinu kieu mah nu tara ngaji di aya nonghol sugan dibere bunga mah mulai resep ih geunah ngaji teh ai sugan marek ngaji deui amin itu udah beda kiceupna nu tara ngaji oh biasa seuri biasa ulah molotot ulah jamadun ulah ciri ku batur aja jamadun itu. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Hadawi Abbas gubernur Mesir manggil 3 tokoh agama
hiji pastor Yahudi, kedua pastor Nasrani, katilu ulama. Eta ulama langsung dipimpin ku salah seorang ulama terkenal namina Al-Imam Muhammad Abduh saja nabu Imam Muhammad Abduh, kata ulama besar. Begitu sampai ke istana gubernur, cek gubernur Mesir kia cek Hadewi Abbas ngahaja kaula ngondang ke Araranjeun tilu tokoh agama, kaula rek menta pendapat ti Araranjeun kira-kirana saha nu pantes asup ka surga. Ya pertanyaan siga heureuy tapi jawabannya jero berat. Saha nu pantes asup ka surga? Coba pastor Yahudi anjeun tipayun komentar. Eta si pastor Yahudi nolak. Cek pastor Yahudi, maaf gubernur, ke kaula mah panderi bae belakangan lah. Tah pastor Nasrani heula. Atuh imam eta Al-Hadewi Abbas gubernur Mesir manggil deui ka pastor Kristen eta Nasrani. Coba atuh pastor Nasrani anjeun tipayun komentar karena pastor Yahudi nolak engke cenah belakangan. Anjeun pastor Nasrani sami pastor Nasrani ogen nolak. Cek pastor Nasrani ke kaula terakhir pemimpin Islam Muhammad Abduh heula. Akhirna Imam Muhammad Abduh nu dipanggil. Cek gubernur Mesir, ya Imam Muhammad Abduh, anjeun siap komentar ti payun? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh, siap. Siapa takut? Maju Imam Muhammad Abduh. Kita suka bahasa punana gitu bu, pak. Keralit kene, rada cadel, menaik di jewer, kukuring diancam. Awas, jangan bandel. Apa atut? Gimana apa atut? Siapa takut? Gitu. Apa atut? Ingat karena bahasa budak kata apa atut? Berisiri teh atau kuring rek ngamek itu jadi. Bahkan kuring mun balik di mana-mana teh ayahku yang bawa adus ngomong nate sok kitu budak. Ayah pulang bawa kardus berkat di panitia biasa gitu kuring biasa dah. Yang di dia. Oh ayah. Nuhun. Ya nuhun. Tidak saling emotan. Sok si hilap. Ibu serius kuring pernah kejadian trauma lebih ke ayeuna. Bener. Wih ngaos teh nyanak berkat lengoh ai datang teh ka bumi pun bojo ngamek. Bener zaman dulu. Kulinnya. Kuning lengoh ceramah. Kuning teh mah berkat panitiana pohoeun. Coba ke rumah kuring capek datang ke imah pasea mantak ti harita jadi peringatan ti harita daripada kuring balik ceramah lengoh capek pasea jeung pamajikan di imah mending ribut yang panitia demi kardus. Bohong ngaji bohong itu aja tuh panitia bohong aja kalau dianggap peureuy serius berartinya kalau nggak bisa sakit tuh. Eta cek Imam Muhammad Abduh, cek gubernur Mesir Hadewi Abbas, siap anjeun komentar Imam Muhammad Abduh? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh, siap. Maju Imam Muhammad Abduh. Hei gubernur, naon masalahna tadi? Cek gubernur Mesir kieu masalahna. Menurut pendapat anjeun kira-kira saha nu pantes asup ka surga? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh tegas. Penuh keberanian tanpa ada keraguan lagi kata Imam Muhammad Abduh, kalau seandainya Yahudi dimasukin ke dalam surga maka pasti kami umat Islam semuanya ikut masuk surga. Dikaget pastor Yahudi. Pastor Yahudi kaget. Kata pastor Yahudi, enak-enakan aja Yahudi yang dimasukin ke surga, Islam mau ikut surga, masuk ke surga. Kata pastor Yahudi, hai Imam Muhammad Abduh, apa alasannya? Kalau Yahudi dimasukin ke dalam surga, Islam ikut masuk surga. Nah, seceramah di TK ini itu.
seandainya Yahudi dimasukin ke dalam surga, Islam ngikut masuk surga, apa alasannya Imam Muhammad Abduh? Dijawab oleh Imam Muhammad Abduh, kalau seandainya Yahudi dimasukin ke dalam surga, maka Islam semuanya ngikut masuk surga. Alasannya, sebab kami umat Islam iman, yakin, percaya kepada Nabi Musa dan risalahnya. Maka pastor Yahudi kan tidak bisa menghujah lagi, karena yang diagung-agungkan Yahudi kan Moses. Moses itu bahasa kitanya Musa. Sampai-sampai Baitul Muqaddas diakui terus oleh Yahudi bahwa Baitul Muqaddas adalah tanah sucinya Yahudi, kata mereka. Karena dulu ketika Moses dikejar-kejar Raja Ramses, terang Raja Ramses, ibu Adina Kejo Rames. Oh, Fir'aun ya pokoknya. Waktu Nabi Musa diudang-udang ku Fir'aun rek dibunuh, Nabi Musa ke pojok ke Lautan Merah, lari ke depan Lautan Merah membentang luas, balik ke belakang Fir'aun sudah dekat mau membunuh. Bingung Nabi Musa mau menyelamatkan diri, bagaimana caranya? Cari jembatan, nggak ada jembatannya di Baitul apa di Merah. Mau bikin dulu jembatan, pugu jelas hari tacanain dagang semen. Akhirnya Nabi Musa minta tolongna ke Allah, ya Allah ya Rabb, selamatkan aku dari kejaran Fir'aun. Maka Allah nyuruh kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di Lautan Merah. Inilah salah satu mukjizat Nabi Musa, dipukul Lautan Merah dengan tongkatnya Nabi Musa, lalu belah Lautan Merah. Nabi Musa mampu menyeberangi Lautan Merah tanpa jembatan dan menyelamatkan dirinya di satu kota kecil yang bernama Baitul Muqaddas. Makanya sampai sekarang Yahudi Israel nyerobot terus Palestina, sebab dianggapnya Palestina, Yerusalem, Baitul Muqaddas adalah tanah suci Yahudi. Sampai detik ini anak-anak kita orang Islam di sana akan dibantai terus ke Yahudi Israel. Mungkin ke 100-an juta nu dibantai tiba heula ku Israel Yahudi. Dia licikna Amerika anu baroga HAM di ditu, anu nyarieun HAM di PBB. Giliran tentara Palestina ngelemparin granat satu ke Israel, yang mati Israel 2, jadi masalah di Amerika. Itu pelanggaran cek HAM PBB. Tapi kayeuna Israel ngabantaian umat Islam di Palestina, mana nu ngomong di Amerika? Kaya nu ngomong ke PBB. Bener tuh? Bener tuh? Kalicik. Giliran Islam dibantaian maku Israel, Amerika cicing. Dan memang darurung jeung reregan eta. Amerika jeung Israel teh darurung jeung reregan, nu burung jeung medan. Dibantaian bae umat Islam. Mata kurang doakeun umat Islam Gaza Palestina diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, Yahudi teu bisa ngahujah. Begitu dijelaskan ku Imam Muhammad Abduh, lamun Yahudi diasupkeun ka surga, maka kami umat Islam kabeh milu asup surga. Alasanana sabab kami umat Islam iman, percaya ka Nabi Musa jeung risalahna. Kedua, cek Imam Muhammad Abduh, lamun ayeuna Nasrani diasupkeun ka surga, maka pasti kami umat Islam milu asup ka surga. Kaget ieu pastor Nasrani. Naon alasanana Muhammad Abduh? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh, lamun Nasrani diasupkeun ku Allah ka surga, maka pasti kami umat Islam kabeh milu asup ka surga. Alasanana sabab kami umat Islam iman, cinta, percaya ka Nabi Isa jeung risalahna. Maka pastor Nasrani gitu bisa ngahujah digitukeun. Diteruskan ku Imam Muhammad Abduh, tapi hampura cek Imam Muhammad Abduh, lamun kami umat Islam nu diasupkeun ku Allah ka surga, Yahudi Nasrani teu milu asup ka surga. Molotot eta dua pastor. Bener-bener licik ieu Muhammad Abduh. Giliran urang nu asup manehna milu, tapi giliran manehna nu asup urang teu dibawa ieu. Cek dua pastor, naon alasanana Muhammad Abduh? Ulah licik euy. Dijawab ku Muhammad Abduh, lamun Islam nu diasupkeun ku Allah ka surga, Yahudi Nasrani teu milu asup ka surga. Sabab Yahudi Nasrani teu iman, teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ay Nabi Musa sama Nabi Isa geus jadi kewajiban umat Islam, Nabi dan Rasul yang wajib diketahui leres. Tapi Nabi Muhammad teu dipercaya ke orang Yahudi jeung Nasrani. Yahudi Nasrani teu iman, teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan yang rekayasa tapi kayeuna ngahina terus ka Kangjeng Nabi Muhammad. Dengan cara-cara modern kan orang-orang Yahudi nyieun gambar karikatur, bikin gambar cemen, nyieun gambar kartun Nabi Muhammad di Perancis.
tapi kan diberi hadiah ke orang Amerika nu nyarieun gambar kartun Nabi Muhammad. Kan tujuanana rek ngalecehkeun ka Rasulullah, rek ngahinakeun ka Kangjeng Nabi, rek ngagejretkeun nama baik Rasulullah. Maaf moal berhasil. Yahudi, Nasrani, satekah pola hayang ngancurkeun kamuliaan Rasulullah. Moal berhasil. Naon sababna? Sabab nu ngajaga kamuliaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah langsung. Umat Islam hafizul ilahu karomatan li Muhammadin abul amjada saunali is tarokus falam yusibuhum min adamiu abihi. Sakit tuh ayaan ibu-ibu mah, bapak-bapak mah ngehek berarti. Hafidul ilahu karamatan li Muhammadin, ngajaga ngaraksa Allah karena kamuliaan Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi nu ngajaga kamuliaan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad teh nyaeta Allah langsung. Satekah pola Yahudi hayang ngancurkeun nama baik Rasulullah, moal berhasil sabab Allah nu ngajagaana. Alhamdulillah. Bu, makanya nu diingat-ingat ke orang teh jalmi pilihan jalmi paling istimewa. Sok sanajan Nabi alim di istimewa ku orang, tetap orang mengakui sadar bahwa Nabi Muhammad adalah manusia paling istimewa. Sadilah umat nah hirup kene di alam dunia pasti ngaran anjeunna pada nyebut-nyebut, bener tuh. Ka urang mencantang tuh. Leres teu? Eueun bauheun bahkan. Tapi Rasulullah di seluruh pelosok dunia jelema nu iman pasti nyebut-nyebut anjeunana. Leres teu? Atau asep buktikeun mana cenah keistimewaan Kangjeng Nabi, kesempurnaan Kangjeng Nabi. Yo, urang sambil mengenali deui supaya tambah kuat cinta urang ka Nabi. Ulah kabawa ku sakaba-kaba ayeuna teh loba iman Islam anu gararoya teu kaop anu ngaku nabi anyar milu percaya teu kaopan teu kaop anu anyar milu kan anyar. Oh jelema ayeuna mah teuing kabawa sakaba-kaba teu istiqomah teu kaop nempo awewe anyar lalakina cicing lalaki. Iman mah kudu dijaga, awas. Nabi Muhammad Nabi terakhir, Rasul terakhir, aya deui nabi sabada Nabi Muhammad titik harga mati, tidak ada tawar menawar. Ulah kabawa di Bogor heboh pan anu ngaku nabi baheula teh nya nu sadek menang wahyu ti malaikat Jibril di Bogor cenah. Teu eling malaikat Jibril nyasar ka Bogor. Atuh Cikampek sakedeung teh. Da kuring sering ka Bogor can pernah menang wahyu. Mun paleus menang ting dia menang ting itu cicing dah jadi Bogor kan. Aya we nu belum percaya cirina imana bobrok ta jelema make percaya aya deui nabi. Puguh Mirja mah Gulam Ahmad nu ti India teh ya kemarenan akina si Syahruk percaya ka dinya kena naonan ya Allah iman gara roncang kitu sakieu teh masih kena aya peringatan muludang jeung rajaban tetep masih kena loba dulur urang nu goncang akidahna komo upami tos teu aya peringatan hancur rasana ningali syariatna. Leres teh untung masih aya untung masih kena aya peringat mantak penting peringatan teh teu mending ngajeblak gitu peringatan. Da lain sakadar ditulis ieu teh kudu dibaca karunya panitia teh sataun nyieun ieu teh upama teh penampakan tur gigir pembunuhan tuh ieu atuh neangan foto teh tong kitu siga balik musir jin aing bodasan saeutik atuh labeunuk teuing geus asa kitu-kituna berenang aing ayana penek, pesek, bener, puas. Tapi syukuran, alhamdulillah. Meskipun pendek, ingat kaidah orang Arab. Kata orang Arab, al-qasir nisful fitnah. Jadi putok lain kutak, fitnah. Al-qasir nisful fitnah. Jelema pendek biasana cerdas. Rektor cerdas kumaha jelema pendek mah otak kana hate teh deukeut paling sajengkal. Cerdas.
tapi aya deui qaidah at-tawil nisful jamil, nu jangkung biasana kasep gitu. Nu jangkung makas, nu pendek macar, jadi nu cerdas masuk naik, nu pendek masuk ya di mana-mana mah nu cerdas mah jeung nu para naik masuk cerdas. Ibu terang Abu Nawas, sejarah Abu Nawas terkenal kemana-mana. Eta Abu Nawas leres teh, eta teh ulama Abu Nawas teh, tapi jalmina pendek alit. Abu Nawas cerdas teleh hujah we Abu Nawas itu pernah pan di Baghdad. Abu Nawas gegerewekan ke masyarakat Baghdad, hei orang Baghdad, ulah coba-coba nari masema di luar Baghdad, anu asup ke Baghdad jelemana leuwih pendek tibatan kaula. Itu masyarakat Baghdad demo ka imahna Abu Nawas. Cenah naon eta nyeun aturan Abu Nawas? Ulah dari mas saya mah leuwih pendek ti anjeun. Naon maksudna eta? Dijawab ku Abu Nawas, kuring pendek cerdas, komo aya nu leuwih pendek ti batan kuring. Berarti leuwih cerdas eta. Sieun ka saingan. Sieun ka elekeun Abu Nawas mandak nu pendek mah cerdas. Nu cerdas mah halus. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, pan aya peringatan teu nya aya. Apa itu peringatan? Kan peringatan teh gaduh makna tilu. Hiji tina peringatan teh aya nu diinget-ing, nu kadua tina peringatan teh aya nu diingetan, nu katilu tina peringatan teh aya nu boga inget. Eta mana peringatan? Hiji mana peringatan aya nu diinget-inget, saha nu diinget-inget? Kangjeng Nabi Muhammad, tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, make kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyandak hikmah tina perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Naon hikmah nasib semakin bertambah kekuatan kualitas iman orang jeung cinta orang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Sabab lamun timbul kekuatan hebat cinta orang ka Nabi, maka insya Allah apa yang dicontohkan oleh orang yang kita cintai, apa yang diperbuat oleh orang yang kita cintai, kita pun ingin melakukannya. Naon nu geus disunnahkeun ku Rasul, urang hayang nurutan. Naon nu geus dipidamel ku Rasul, urang hayang nurutan. Biasana ku cinta mah sok kitu, leres teu. Budak ngepen ka si boy, nepi ka hayang miara foto si boy. Ngepen ka anak jalanan, meuli di teangan fotona meuli eta budak tempelkeun di kamarna. Budak ngepen ka seleng, nepi ka nururutan eta barudak nyarieun anting di dieu. Si kakak mah seleng cieuna tina emas, barudak di dieu mah tina ram kawat nyamuk teh gitu. Aku ngepen aku cinta na model gitu. Aku cinta ka Nabi ge kitu. Naon nu tos dilakukeun ku Nabi tentang akhlak mulia Kangjeng Nabi, urang turutan ku urang jang praktekeun dina kahirupan urang sadidinten insya tina peringatan. Aya deui tina peringatan teh hartina aya nu diingetan. Tadi aya nu diinget-inget nyata Kangjeng Nabi, nu kadua aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Urang nu hadir. Nah, urang asep make kudu diingetan sabab urang baru masa sok jadi jelema pohoan. Leres teh. Tahun kamari aya Rajaban di lemur urang aya. Ibu hadir, kiai ngabahas naon? Udah poho geus sataun, mantak tahun ayeuna Rajaban deui sabab nu tahun kamari pohoan. Tereh pala linterna. Nu katilu tina makna peringatan aya anu boga ingetan. Saha nu boga ingetan? Para panitia nu ngayakeun ieu peringatan, tandana para panitia masih kene baroga ingetan, inget kana jasa-jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad. Syariatna upami taya perjuangan keras Nabi Muhammad, Islam moal nyampe ka lemur urang leres teh. Urang jadi wau ka Allah, urang apal salat, urang apal kumaha wudu, kumaha ruku, kumaha sujud, urang apal halal jeung haram, sabab eta ajaran Allah diperjuangkeun supaya nyampe ka lemur urang hasil jerih payah perjuangan keras Nabi Muhammad. Berarti urang nyaho Islam teh ku sabab aya jasana Kangjeng atuh sing pinter nyeun jasa ka batur, ulah pinter ngadaharan jasa batur wae. Terus kalau ada kata bijak, sebaik-baiknya orang adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pinter memakan jasa orang lain. Sing pinter nyeun jasa ka batur, ulah pinter ngadaharan jasa batur. Sabab lamun teh sing jadi jasa urang, ngariungna urang di dieu, yauma idzin tuhadditsu akhbaroha
sing jadi saksi di poe kiamah laporan ya amal soleh urang silaturahmi tolab ilmu pengorbanan para panitia hartana tanagana pikiran anak jangan ngagungkeun Kangjeng Nabi sing jadi jasa urang sampereun di payunan Allah ditukerkeun sareng karidhoan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk orang ingat-ingat Kangjeng Nabi bahwa Nabi teh geuning jalmi anu paling sempur. Mana asep tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi Muhammad SAW? Yang pertama tanda kesempurnaan Nabi Muhammad SAW, namanya selalu disebut-sebut setiap saat. Bu daya dai naomi makhluk Allah paling sempurna anu paling disebut-sebut sering disebut-sebut pujal manu arariman setiap saat adalah nama manusia pilihan Allah Nabi Muhammad. Ku salat we 5 waktu lah leres deh memeh salat sok aya naon az dina adan dicacana ngaran Nabi tuh coba hayo ku 5 waktu salat geus disebut-sebut ngaran Kangjeng Nabi leres dalamun adan teu mabawa ngaran Kangjeng Nabi moal jadi eta adan teu sah sakumaha enakna suara qiraat muadzina enakkeun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah hayya 'alas shalah didudut eta nu adan tarik pundukna ka tukang stop ku DKM didudut lagi dan nu adan teh RT oh sakitu ge daekeun adan dudut RT ka tukang ceuk RT aya naon Kiai main dudut wae maaf teh pasportna kurang pengen diklik di enter teu bijil dina layar komputer pasportna kurang iya maksudna ente syahadat wungkul ke Allah tapi teh syahadat ka Kangjeng Nabi langsung hayya ala sholah wae oh emang teu dibaca kitu tadi nah kena virus ya ieu kudu diinstal ulang ya ngabahayakeun ieu ulang teh ulangi berarti urang nyaho Islam paspor sing bener asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah paspornya pas begitu klik di enter bijil na layar komputer connect langsung selamat datang Anda berhasil paspornya pas. Coba lamun teu dicacanak jenengan Kangjeng Nabi maka eta adzan teu jadi geus adan mah geus menan asep beres moal nyebut-nyebut di ngaran Kangjeng Nabi masih iraha komat leres teh dicacanak komat oge Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah leres teh asep geus komat mah geus meureunang moal nyebut-nyebut deui ngaran Kangjeng Nabi masih iraha salat leres at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alayna asyhadu an la ilaha illallah wa salat dengan anak ngaran Kangjeng Nabi terjadi ta salat asep geus beres salat nangis meureunang mau nyebut-nyebut deui Nabi masih iraha ngadua imam nu sok milon wiridan mah pasti apal beres wiridan imam ngadu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina karimina wa maulana tutup doa wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin asep geus beres ngadu amang geus meureunang masih keneh iraha imam nangtung ngasongkeun leungeun ka jamaah memeh bubar ti masjid sallallahu kosong dan utara berjamaah mapan luas gaul setan ya Allah ya Rabbana asep geus bubar salat nangis dan mau nyebut-nyebut ngaran Kangjeng Nabi masih ustad kara kaluar ti mushola sabelah sukuna cek omah lumpat ka mushola nyusul ustad wayana ka imah heuceu heula aya naon incu lahir sedengkeun meuni eueuh lalaki di imah teh
negara rawe kunaon kitu heuh pangadanankeun incu hayang boga budak anu soleh atuh ustad ulang aing penting ngimpi naon balik sholat menang proyek ya lumayan adan oge tah ustad langsung ka imah cooma mana ce tah orokna pantu diadanan di komatan ngadanan orok Kangjeng Nabi dicacanakeun jeung cooma teh ustad nuhun doakeun nya ieu incu ce sing soleh insyaallah ce kuring can balik lah ka imah nya nuhun atuh ustad ieu mah lah kadada jang rokokan naonan ce teh lain tadi ada ustad ge jelema emang robot bari didudut lain tadi balik kantor di imah cooma Mang Ohim datang usul cek Mang Ohim ustad kuring teh ka imah ustad cek ustad can balik di masjid disusul ka masjid cek jamaah di masjid ka imah cooma geus naon ustad kitu incuna lahir weh nu ngadanan Mang Ohim rek naon diriweuh neangan kuring budak rek disunatan maksudna heuh bengkongna mah geus aya di imah ngan eueuh nu mimpin marhabana eueuh nu mimpin sholawat hayang berkah budak rek disunatan pan baheula mah kitu geuning disunatan teh nya isuk-isuk jam 6 pareupeun imah make bengkong da can aya dokter sunat baheula mah bengkong baheula mah nya budak ngajebeng meh ngarongkong gitu kuring masuk ingat baheula ka bengkong ih bener dah jangan baheula di lemur kuring bengkong pikun bengkongna geus kolowak ya Allah salah nyunatan salah ngodok nu dikodok teh nu ngalahun bapakna nya budak nu disunatan make samping bapakna make samping ka bengkong salah ngodok itu bawa teh hari ustad mah nu ngariung semangat ka bengkong mulai salawat ya Nabi salam buak bapakna nu gogoakan hari ustad mah nu mimpin marhaba husnudon we alus sangka tandanya ka anak nu disunatan bapakna nu gogoakan ngan mungkin lila teu ngarti ai getih geus ucrat acret ai budak nu disunatan teu ngerenyed acat malah bapakna nu ngalahun mungkin jejeritan kanyahwana mah geus beresan panut tekanana ragrag mending geblung ya amit orai kobra pencit ibu hantu macok bengkong we teuing macem-macem baheula mah bengkong nyunatan budak maca sholawat nami Kangjeng Nabi disebut-sebut leres terojol nu ngawinkeun ngaran Nabi dibawa make istighfar make syahadat heula bener nepi ka maot-maot ngaran Nabi mah dibawa eta mayit diadanan di komatan leres inilah manusia paling isem karena namanya selalu disebut-sebut setiap saat sawaktu lohor baik Allahu Akbar di dieu kadang-kadang beda jeung dulu lemur batur di urang geus 5 menit adan di ditu karak adan beda desa geus aya perbedaan terus berkesinambungan sakitu teh beda desa can beda kecamatan can beda kabupaten can beda provinsi perbedaan waktu berarti adan teureun-eureun selama eta adan dibaca dikumandangkeun nami Kangjeng Nabi disebut-sebut makanya tong aneh lamun nyebutkeun kieu bahwa Nabi Muhammad namanya selalu disebut-sebut setiap saat selama 24 jam Asep wayah kieu mah eueuh nu ngaran nyebut-nyebut ngaran ku adan di urang can aya adan lohor boa di batur mah geus aya waktuna adan lohor ayeuna leres teh di urang tengah peuting jam 12 eueuh nu adan geus anu adan tengah peuting di urang teh aya waktu salat adan nu pardu leres teh tapi tingali di negara batur mungkin di urang tengah peuting jam 12 di batur mah karak isya karak maghrib karak lohor makanya 24 jam dunia ini dikelilingi dengan suara adan dan di dalam adan ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya istimewa Rasulullah SAW mana deui Asep kesempurnaan Kangjeng Nabi cirina nu kadua kesempurnaan Kangjeng Nabi Muhammadun basyarun wa laysakan basyari bal huwa yaqutatun wa nasukan ajari Nabi Muhammad manusia tapi luar biasa ibarat batu permata urang mah batu bata Nabi mah permata urang mah batu beda
beda-beda. Wow, kualitasnya beda. Tetapi kan manusia juga Nabi Muhammad, betul, bukan jin, bukan malaikat, manusia, tapi kualitas yang berbeda. Kualitas pekerjaannya, amalannya beda. Tapi kan Nabi Muhammad juga tidur, kita tidur, iya, tapi kualitas tidurnya yang berbeda. Kalau Rasulullah tidur mata merem, hati melek, socap perem, hatena tetap zikir ke Allah. Kurang gitu tuh. Boro-boro kerperem ke molotot ilu bateling. Aya aturan kita jong suku karena batu, kalau kamu makan karena batu, goblok ya batu. Coba lah mun batu bisa ngomong menang ngalawan, si anu goblok. Ayo cicing main tajong wae. Coba ayo emutan leres teh. Urang makan molotot ilu bateling ti tajong teh lain innalillahi lain astagfirullah lain. Belanggung karena malotot komo kerper. Jadi Rasul mah kalau tidur mata merem hati melek socap perem hatena zikir. Ayo orang tidur mata merem bujur melek. Urang mun eling teh bujur mungkin peuting mungkin macam-macam nada dering teh anu prep nebang nebrok tergantung menu sebelum tidur anu belek-belek wae aya ieu jauh kualitas beda leres teh. Atau asep kurang ibarat batu bata teh aya hargaan, bangunan mewah harga sampai miliaran, ratusan juta, miliaran moal nangtung eta bangunan mewah lamun teu didukung ku salah satu bahan bangunan nu disebut batu. Hiji batu batana ribuan dihijikeun ditata rapi menjadi bangunan mewah berharga mahal. Leres. Kurang hayang gaduh harga di hadapan Allah, syaratna kudu daek dihijikeun. Kudu daek berjamaah. Allahu akbar, Allahu akbar. Hasil rajaban. Bapak pemuda yang boga harga di hadapan Allah, ingat cek saya pembarok kurang mah ibarat batu bata. Hiji eueuh hargaan, lamun hayang boga harga kudu daek ngahiji. Ayeuna geus adzan asar, berangkat ke masjid berjamaah. Balik berjamaah, insyaallah Bapak pemuda menjadi manusia yang berharga di hadapan Allah. Amin. Amin amal. Amin ti heula ilit henteu. Amin amin. Udah ngadat teh mulur boy. Pamana eta amin. Berangkat amalna heula. Geus diamalkeun. Menjadi manusia yang berharga. Ibu hayang ngadu harga di hadapan Allah. Hayang teu. Ibu ke kedah kersa dihijikeun. Di mana? Di majelis. Sakaya pangaosan ibu-ibu di dieu. Tiap dinten naon? Jam sabaraha? Sore. Tiap hari tuh mata kuring mata ragu ka ibu-ibu mah beuka capek. Moal poe pangaji teh. Isuk aya pengajian, ayo hadir mah nama. Berang pengajian bijil deui aya. Penting pengajian aya deui ibu-ibu mah. Tapi aneh, balik ngaji sok tara hasil. Naon eta panyakitna? Sabab di pengajianna lain poho, di pengajianna sok masing-masing jeung ustad. Ustad mah ustad ceramah di jumah we ngagosip bener kateuceuk. Tapi hati ku akal, salah teh teu usaha, tapi kebeli motor anyar duit. Aneh-aneh jelema ayeuna di pengajian di babawa teh ngagosip. Batu nu meuli motor manehna nu ngebul. Sok teu nyambung. Batu nu meuli termos manehna nu ngagolak. Amit-amit. Kudu nama cai nu ngagolak. Aya nu kitu di dieu. Oh aya ibu-ibu nu kitu di dieu. Wah, suudon bapak-bapak sia. Teu aya bunya. Tuh teu aya pataya nu ngaku. Pengajian ngagosip di bawah. Kadang-kadang balik di pengajian rajin mah rajin datang ka imah kasalakeun setor ilmu lain. Setor bungkusan dah bayareun tah. Rajaban aing seragam. Karena mun teu kabayar moal ngaji deui eureun. Keur masalah kena nganggur. Sugan teh setor ilmu, setor hutang. Masyaallah, Bo. Nabi Muhammad Dajjal paling sempurna bagaikan intan permata yakut mutiara. Urang mah ibarat batu bat, tapi sok sanajan kitu urang ge boga harga syarat kudu daek di hiji. Gerewek ustad ge gerewekan kiai ngagoak mangga diantos ayeuna pangaosan ibu-ibu neuma aya tiluan di majelis biaci biaca sareng biaco. Mangga diantos cetati diantos ceun cen ceon mangga diantos. Cenenung ceneneng mangga diantos. Atuh ngabring aca-aca tati tuti teti unenon nunung neneng nining berangkat ke majelis taklim menang ilmu ti kiai didoakeun ku kiai di majelis aca-aca tati tuti teti nunung neneng nining menjadi manusia yang berharga. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak
mun anu nyamper teh kudu semangat hasil ajaban. Ece, ayo ngaos. Ibu-ibu aya rutinan. Nyai geus tadi siap ece mah. Bismillah berangkat. Cakep. Ya mun nyamper aya 20 urang nu disampel teh bijil-bijil. Ece ayo ngaos cadu aing mah ngaji-ngaji di kadinya. Salila ustad eta keneh nu ngajarna. Ece teh kunaon sentimen. Tiap ngaji nyinirang ece wae. Anu eureun ngaji gara-gara kasindir. Kelakuan anak aya kitu. Aya. Ya kumplit di dieu mah aya wae. Kiai mah gegerewekan bari nungguan jamaah dararatang pupujian dibaca. Ibu-ibu perhatian. Poe ieu pangajian pek gera-gera datangan sabab ieu kawajiban ditembalan kudu dendam. Ngaguak di imahna eta. Ceuk nu dendam di imahna eta oge aing nyaho. Poe ieu pangajian tapi aing moal datang mun si anu mama tahan sebelin dia metamit geblek da jamaah ih saking ku dendam mending ngarang mah nage bisaeun nyeun lagu bangun teh ancang-ancang nan jangan bayar gitu. Subhanallah. Hayang bapak boga harga hayang daek berjamaah teh ingat udah adana di urang mah satu make setrum teh nyedot adan di urang mah beda jeung di Mekah sok tanya ke Kang Haji ke Bu Haji di dieu aman kadar itu da muping adan di Mekah marasan make semprani Allahu Akbar nikmatna eta ngaleuwung adan Masjidil Haram rasan make semprani eta nu adan di hotel, di maktab, di swalayan, di pasar, nu dararagang, ditutupan, warungna, nu balanja diusiran, di Mekah mah kitu ngadenge adan teh. Haji, roh, haram, sallu, tutup. Di urang aya teh nu ngadenge adan lohor nutup warung. Ya. Ya Allah, aing di Mekah kelewung adan berat berangkat ke masjid, sieun tinggalin berjamaah. Urang mah kalakah heula aing ngadenge adan teh. Dah, kerja adan. Dan rekomendasi pakai kalang tiluan paling gak tenang kurang madu ketika masih tiba ngajol tapi itu ngajol saya dan mereka dege amin di masjid kang etangis amin karena amin kah hiji tapi rajin ngitung amin tempo ya bubar di masjid kang batu gas bubar berjamaah tenang teu magrib ayeuna isukan pangih deui sok tahu eta jelema nikmat adan kiroat muadzin simkuring nama wi umroh kamari doa mudah-mudahan diajabah keneh ku Allah hararayang kadar itu hayang ya Allah nu can nasib bari teu sing nararasib gampilkeun rezeki perjalananana sing dimudahkeun ku Allah amin nu boga Mekah Madinah Allah lain jalma beunghar lain buktina teh sa jalma beunghar teu nasib terus teh nu boga Mekah Madinah teh Allah lain travel buktina travel nama teu milu aya nu boga Mekah Madinah teh Allah lain Raja Saudi buktina saha wae bisa kadinya bener buktina teh saeutik lieur eueuh ragap teh aya dahar isuk teh sore eta jelema aya nasib bisa ibadah haji alhamdulillah mantak heulakeun daftar ka Gusti Allah tiap ba'da salat hayang ngarasakeun nikmatna di ditu ibadah ya Allah ibu aya mah umroh ge meuli padadet umroh percis hajian kamar ieu ka jutaan jamaah tamplo simkuring jamaah sepuh sadayana 45 urang jamaah umroh ini aki-aki kuring nu ngabimbing begitu datang ke Masjidil Haram di halaman haram diliungkeun sadayana siap-siap bapak-bapak di sisi ibu-ibu di tengah jadi kahapit kula laki sabab urang sakedap di dari top terus make ihram eta nu kakarak meunang kadinya aki-aki ngrebeh we kuring aki-aki ceurik wae tadi kunaon bah kunaon ceurik wae lobat bos haji sarua kuring ge loba kuring rek bimbing tong ngaganggu yang haji naon Masjid Haram mana aya hareupeun disangka hotel udah kakarak teu can nyaho mel can nyaho hareupeun guak ih banyak kali beja Ka'bah di mana Ka'bah di jero
Siap, talbiyah. Ikuti. Labbaik Allahumma labbaik. Kabeh ngabring labbaik Allah teng gigireun aki-aki. Mungkin kenceng da inget dosa meureunna. Wah, kacau yang ngabimbing ya. Aduh. Gitu, bah, talbiyah, ayo, tuturkan. Lebah, mulai, kejar masuk dia. Labbaik Allahumma talbiyah, labbaik, sian lebay. Nanti labbaik Allahumma lebay. Yang haji terkuat ganti Allah wa Allah dah sunat ya Allah tak gitu guys tinggal ganggu lebay ya tadi capek tapi nikmat sing nasib ya Allah ya Rabbah kalau belum ada nikmat imam nangeuna alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah eta imam Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litudhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Nikmat tuturkeun imam maca surat Yasin teu rareuwaseun makmum teh betah we nu aya. Allahu akbar Allahu akbar Bilal ngiluan Sallallahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ada dak poho karena ongkos 40 juta gitu. Nikmatna salat. Allahu akbar Allahu akbar. Nikmat ibadah. Asim goreng ngalaman taraweh di Madinah, di Mekah, nikmat ibu. Surat Yasin, surat Yasin 2 rakaatun. Taraweh. Coba diurang taraweh yang ke Ramadan kira baca Yasin imam. Mau tuh calangap makmum. Yasin, wah Yasin doi. Lila gemalila, diuk. Jelema ayeuna di bawah ibadah tenang teh teu beuki. Hayang eta we imam edan geger-begang. Laku eta imam. Oh, kuna imam maca Fatihah teu jelas tajwid teu jelas mahraj. Yang penting Fatihah cepat nyampe ke markas amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Da eta nu kapake eta. Komo ibu-ibu mah pilihan di masjid mana nu itu. Emang ieu kendor. Nu gitu mah gancang. Kamari ge euceut tarawih di ditu jam 8 geus beres. Balik ka imah si boy kaburu keneh. Gembol jeung tipina ku sia ka masjid. Tong kapala edan. Sabar. Amin. Dibere imam tumanina teu betah. Sok imam tarawih hati-hati ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tega paket aki-aki karak sarokat nyimaman aki-aki geus digotong budak murah. Kelapkeun na bedug. Tega aki-aki geblek kayak diperkosa. Iya amit-amit ayeuna mah zaman. Ih bener geus edan zaman ayeuna loba pemerkosaan aki-aki ge diperkosa. Ya Allah, ya Rabbana, cik atuh asirajaban teh hikmahna daripada urang gara bagurubuk kirang bara nepi ka khusyuk salat atuh aya tumanina tenang tah asirajaban teh. Allah, tuh katumaninahan urang mah komo ibu-ibu salat isya teh. Nyong TV we hayang ceuk anakna nangis adan isya. Kagok. Ora ramena teh ari iklan. Salat isya teh ari iklan. Kayak begitunya salat isya ke hari iklan nah cuma ya hancak kurang rame nak yuk
Serepak karunya. Iklan ngajol ke kamar langsung. Maka mau kena sholat dah iklan. Anaknya mau manduan di tengah imah. Ma iklan nagalila kene. Oh tenang sholatna Allah. Dalila iklan. Terus menang 3 rakaat, anaknya ngagoak di tengah imah. Ma mulai. Allahu akbar sami Allah. Allah 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 Allah. Cek malaikat ya cekekeun aing teh. Amit-amit kita ibadah model gitu. Mata kayak nama lo bantu asup kena batin ibu-ibu teh tonton. Kalau bana TV jadi katipu orang teh. Waktu nanti maghrib ka isya kudu nama dipakai zikir dipakai tadarus leungit aya nama eta waktu. Baheula makir can loba TV bari imah panggung saung dicangan ku lentera asa nikmat ku kupingan baheula bari imah sederhana aja ti maghrib nepi ka isya imah belah ditu tabarakalladzi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir imah belah ditu idza waqa'atil waqi'ah imah belah ditu la ilaha illallah la ilaha illallah kalimat-kalimat thayyibah zikrullah berkumandang bari imah sederhana berkah ayeuna imah geus aralus naon unggal penting nu kadenge di imah umat Islam di maghrib nepi ka isuk salat juri bungkul geus eueuh kaberkahan imah belah ditu blang tuli sayur imah belah ditu pas nu ngalalarti deui ya Allah imah belah ditu lain deui eta nu kadenge di imah untuk nini nage biluan ngebor karena sebuah keberkahan malaikat rahmat kalalabur sieun dan kugendang cik robah balik rajaban di imah jadi berkah deui amin aya nu tadarus aya nu zikir aya nu istighfar insyaallah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Nikmatna di Mekah sing kaalaman kununcan hayang kan itu nasib aya hayang bener Allah sing nasibnya Allah nu gaduhna leres deh sing rajin nyuhunkeun ka Gusti hayang bisa ngarasakeun nikmatna ibadah netep Ka'bah di ditu hayang tiasa ngarasakeun nikmatna maca shalawat payunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling sempurna Nabi Muhammad SAW. Mana deh aset ciri kesempurnaan Kangjeng Nabi? Ciri kesempurnaan Kangjeng Nabi belum dilahirkan namanya sudah terkenal. Iya hebatnya Rasulullah. Can lahir tapi namanya tos diperkenalkan ku Allah. Beda jeung urang kayak urang mah terkenal santos lahir. Beres teh? Ceu anak kecil lalaki awewe sangarana si Nopi. Ini Nopi kan November lahirnya. Itu mah cikal si Desi dah Desember lahirna nu jadi si Febrianti dah Februari lahirna nu jadi mah meunang si Oktaviani dah Oktober lahirna nu jadi itu si Febrianti dah Februari nu jadi menantun Pak Cikal teh Maret bulan Maret. Oh berarti Maret bulan Maret. Aneh. Naon anehna kalau ba umat Islam resep nempelkeun ngaran Dewa Romawi. Kan udah deg-deg kan oh ada mel oh luas bo loba umat Islam bangga nempelkeun ngaran-ngaran Dewa Romawi Januari sampai Desember kan itu diambil dari nama Dewa Romawi kuno. Dewa Romawi Januari itu nama Dewa Janus, Februari itu adalah bulan suci Kristen Romawi kuno, bulan suci Februari. Maret Dewa Perang, Dewa Mars. April Dewi Kecantikan Afrodit. Mei Dewa Musim Semi, Mei Amatista. Juni Dewa Perkawinan Juno. Juli Agustus Kaisar Romawi kuno, Julius dan Augas. Septa, Okta, November, Desember. Nama-nama Dewa kehidupan Romawi kuno. Kuno ditempelkan di anak urang anu Islam ngakuna. Gak bangga dengan nama-nama yang Islam. Gak bangga punya anak laki-laki ditempelin nama Rasulullah awalnya dengan nama Muhammad, Ahmad, itu nama-nama mulia Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, sampai-sampai tahun barunya diramaikan oleh orang Islam, betul. Tapi giliran pergantian tahun Hijriah mana anak orang teu arapaleun. Karena bulannya kita arapaleun indungnya ge. Sok kayak bulan Islam nu hiji bapak hayo naon? Beres Muharram, beres Safar, Robiul Awal. Kunaon tapi dia jadi mulut. Nah kalender Hijriah teh Robiul Awal. Beres sebelah awal
beres Rabu Sani, beres Jumadil Awal, beres Jumadil Sani, beres Rajab, Sya'ban, rawah sok bawa rawah ke Mekah mau tengah hulang Arab begitu nah huar rawah kadang-kadang nepi ka urang jadi rawah padahal Nabi itu ngajarkan gitu dina doa Nabi ngajarkan naon Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa rawah beres Sya'ban beres Ramadan beres Syawal Zulqa'dah itu masih kecelangap apit paha kejepit Zulqa'dah ke-11 bulan ke-12 Zulhijjah. Coba kenalin sama anak kita supaya bangga jadi orang Islam. Kita pun punya bulan sendiri, punya tahun sendiri. Gitu atuh. Ya mah tadi wawukeun makan tahun baru batur di rame-rame tapi karela begadang jam 12.30 peuting. Mau petasan jam kamari malam Jumaah deui. Kuduna dipakai eling, pakai zikir. Jam 12 begadang. Nuan pergantian tahun. Guru ngitung, membawa tarompet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Malam Jumat wakoe. Ancol. Ancol. Wah, kakinya di atas. Jangan tahu. Malam Jumaah hura-hura beres tahun baruan Allah ngirimkeun cai ke Jakarta ahok molok ini kiriman dari Bogor sebel deh ngomong gitu nyalahkan ke Bogor bisa ya padahal mah kelakuan manehna keneh eta padahal loba nu ngadon maksiat hura-hura di puncak malam tahun baru orang Jakarta cuk mararabok baralik dia ke Jakarta cek malaikat ieu tinggalin pagawean maneh bawa ke Jakarta jadi banjir terus datang bencana kabeh kabage satu makan nangka semua kena salah kaprah jelema lamun dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha teu ngarugikeun batur datang mah bencana sarerea kabage Cikampek Karawang kabanjiran Citarum meluap nah ayam banjir musyawarah teu aya sugan cek banjir belok imah ustad teh liwat karunya eueuh imah ustad ge kakeueum ketika ustad naik kana sunan imam make kolor da sarungna ka bawa banjir jabat 3 bulanan KBHS kan lunas-lunas karunya ka ustad Allah jabat nu maot deui ustad tatangga kuring mangarap-arap aya nu maot da lumayan proyek mimpin tahlil manuk nanti ngaranna teh nu sok disada wik-wik babaturan kuring lamun aya wik-wik disada teh seuri main nama bunga nah proyek cek pamajikan naon sih Kang ih pamit eta manuk sampai jangan anu maot berarti anu maot berarti aya tahlilan akang anu mimpin tenang nyai beres saya ngomong tetanggana datang ngabejaan nu maot teh mitohana ustad gagelepek boro-boro menang proyek aing nu kudu ngabiayaan amit-amit tomat aja lemah gitu tuh mengharapkan sesuatu yang belum tentu anu aya nu leutik teu disyukuran lamun hayang didatangkeun nu gede nu leutik nu hareupeun urang eta kudu disyukuran tarimakeun eta dengan cara mensyukuri yang ada yang kecil insyaallah yang besar akan didatangkan amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal Ibu bapak hadirin rahimakumullah hadan ya Allah wa iyyakum ajmain Rasul mah luar biasa akan digelarkan dunia nami tos terkenal nah deui Asep kemuliaan keistimewaan Rasul dari 124.000 nabi 313 rasul yang diisrakan dan dimi'rajkan hanya satu yaitu Nabi Muhammad dengan waktu yang sangat singkat Rasul mampu berangkat menembus alam terus sampai bertemu dengan Allah kok bisa pertanyaan anak ya bisa lah sebab Isra Mi'raj lain kahayang Nabi tapi kahoyong Gusti bukan kemauan Nabi tapi kemauan Allah kalau sudah bilang kemauan Allah ngomong kemauan Allah bagi Allah tuh mampu lebih dari Isra Mi'raj Allah mampu mengadakan betul eta nanjarkeun langit tanpa tiang di luhur Allah mampu leres tuh makanya kalimatnya cakep dalam surat Al-Isra pakai kalimat bi'abdihi bukan biruhihi tapi bi'abdihi
itu adalah nuduhkeun kana hikmah syariat. Non hikmah syariat paneta tina surat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu kata ulama tafsir itu termaktub dari ayat itu adalah menghasilkan 3 hikmah. Yang pertama ada hikmah syariat. Hikmah syariat apa? Yaitu bi 'abdihi. Rasul itu seorang hamba, seorang manusia, seorang hamba, seorang manusia seperti kita. Nu kadua hikmah thariqah. Hikmah thariqah naon? Hikmah thariqah adalah asra Allah yang memberangkatkan Rasulullah SAW. Berarti Nabi teh lain berangkat sorangan, aya nu ngaberangkat. Aya deui nu katilu hikmah hakikat. Hikmah hakikat naon? Linuriyahu. Allah ningalikeun sebagian kekuasaan anak. Ningalikeun sebagian ayat-ayatna dan damelanana ditinggalikeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makana terlepas titilu aya syariat, aya thariqah, aya hakikat teu langsung hakikat. Syariatnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah, ruh dan jasadnya komplit, ruh wa jasadi. Tapi kok mampu berangkat ke sana dibandingkan jeung astronot Amerika sampai mengeluarkan biaya miliaran dolar pakai pesawat super canggih. Rasul can boga biaya, teu boga duit, teu boga pesawat canggih, tapi kok mampu. Makna thariqah di sana hikmahnya bukan Rasul sendiri yang berjalan, tapi Allah yang memberangkatkan. Jadi lain berangkat sorangan, aya nu ngaberangkat. Ditinggalikan kekarasaan Allah, tak iya buktina hasil salat 5 waktu sampai pulang kembali Rasul dengan waktu yang sangat singkat di luar akal. Makanya urang mah umat Islam diberi modal ku Allah komplit. Aya daya fikir, aya daya zikir. Aya daya fikir naon akal, aya daya zikir naon iman. Kejadian Isra Mi'raj mah ku daya zikir lah ku iman. Iman karena kekawasaan Gusti, iman karena kudrah iradahna Gusti. Fa'alul lima yurid, apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Lamun iman geus narima, logika pun akan menerima. Oh ya iyalah, Nabi Muhammad mampu berangkat meskipun belum punya peralatan, nggak punya modal biaya, sebab bukan berangkat ini bukan kemauan sendiri, tapi kemauan Allah, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu. Lamun ibu boga rambutan di dia ingat kasih Asep Mubarok, rek mere si Asep Mubarok kasih kampek, eta rambutan tadi disiapkeun di hareupeun imah ibu. Memeh diwadahan karena plastik eta rambutan dina panto imah ibu aya sireum baris pan sireum sok baris akur geuning eta nu hiji mengkol karena rambutan kabungkus. Ibu naik mobil ti dia jam 6 isuk perjalanan 4 jam ka Cikampek, nepi ka Cikampek teh jam 10 eta sireum milu dengan rambutan. Geus nepi ka Cikampek cek kuring ece jauh-jauh ti Bogor mama rambutan ti dia loba rambutanna geus bawa di balik ka imah kitu lah bagikeun ka tetangga. Ece balik deui jam 10 ti Cikampek datang ke jam 12. 8 jam bulak-balik Bogor Cikampek, Cikampek Bogor. Ibu geus tepi ka imah eta bungkusan rambutan dibukaan deui. Si sireum anu milu ka Cikampek tina rambutan luncat deui kana panto imah ibu. Panggih jeung babaturanna anu keur balaris keneh. Cek sireum anu dina panto nu keur balaris ari maneh ka mana wae. Si sireum anu milu ka Cikampek ngajawab, kuring geus ti Karawang. Cuk babaturanna belok. Tapi isuk jeung euing. Mona mungkin bisa lempang ke Karawang bulak balik 8 jam. Mana mau ulah ke Karawang, ulah ke Cikampek. Kalar keluar ti imah, panitia ge ti imah nu boga imah ieu geus pae ka Tincak. Tapi mungkin eta sireum bisa bulak balik 8 jam. Mungkin sabab lain kahayang sorangan, lain berangkat sorangan, aya nu ngaberangkat naik rambutan. Ya nu diomong teh sireum. Naik rambutan ulah dibalik. Sireum naik mobil ari euceun naik rambutan atusan rek nepi ka imah kuring. Mungkin ruh jeung jasadna berangkat, ruh jeung jasadna berangkat ngimpi teh eta sireum nyata bisa berangkat. Sabab lain berangkat sorangan aya nu ngaberangkat. Iman geus narima, logika pun nyambung. Oh, Rasul bukan mimpi, tapi ruh dan jasadnya berangkat. Kok bisa? Karena bukan kemauan Rasul, kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngomong kemauan Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki kecil mudah bagi Allah. Betul.
entah waka Isra Mi'raj rek napakuran urang pernah hirup di jero beuteung indung pernah Pak sabaraha bulan bari sempit beuteung indung pabeulit jeung peujit eta orok bisa ngapan di jero beuteung indung bener rek lewat mana napas ayo ku akal mah teu nyambung emang na beuteung indung loba jendelaan jang napas orok ya gerbang hiji-hiji ke para beuteung bapana cicing bapak-bapak ahli kokrobet kabeh ieu Allahul Muddabbir, Allah yang maha pengatur sadayana diatur ku Gusti Subhanahu. Nah, eta hasilna terakhirna setiap melihat kekuasaan Allah bacalah tasbih, setiap melihat ayat-ayat Allah bacalah tasbih, setiap melihat pekerjaan Allah bacalah tasbih, karena Isra Mi'raj adalah pekerjaan Allah, ayat Allah, kekuasaan Allah. Makanya Allah awali dengan kalimat subhanalladzi asra, subhanallah alladzi asra bi 'abdihi. Hiji pelajaran yang kurang hikmahna sing loba zikir ka Gusti, melihat pelangi berwarna-warni di langit merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Baca ibu, subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan pelangi begitu indah. Hasil rajaban ya malaik buset ini halus berarti ada jelema can rajaban gitu kudu balik deh si rajaban sorangan tadi dia. Setiap melihat kekuasaan Allah, pekerjaan Allah, ciptaan Allah, maka awali bibir kita dengan subhanallah. Sok sing rame di imah nama lo penuh tasbih amin. Udah krek sare ayeun ku indungna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Indungna menang ganjaran budakna damai hatena. Da ibu-ibu baheula mah kitu aing ngaos orok teh. Orok dimandian dibedakan kayu putihan disedo disipat eta budak diantep ku indungna dipangku diteuteuk ku indungna bari ngobrol teh jeung orok. Allah ya Rasulullah. Ibu sok kitu ngobrol jeung orok ayeuna. Ya budak geus dimandian di kayu putihan dibedakan disedo sipat teh babak belur banget budak. Pangku ku indungna dipolototan lain tasbih indungna lain dikir ka Allah lain. Anak ta iya make nanya anak sah ugu anak maneh atuh orok jadi lieur cek orok atuh aing anak sah jadi aku ku indung cek orok bu aing mah tina kokol bijilna sok aya indung nu kitu mantap dibahas ge ka anak sorangan nanya anak saha ih amit-amit salah jeung teu ngaku kitu teh budak ditutup dulu dipandang-pandang anak iya ku katep-katep teuing bapak nage saruana sok anu kitu balik di pagawean inget ke anak datang ke imah anak nangis lelempangan balik capetan bisa ngomong muka pantau mapan ayah puyang bapak nang ngagoak anak iya nya budakna bisa ngomong nggak jawab anak iya puas jeung sok cacadelan ai ka budak teh yo ai ngobrol jeung budak ulah cadel diajar bentes ame bentes budak ngomongna mati laja tilatu tikatep ikebo bawa ame ci atuh diajar bentes ngomong teh tangkep budak indungna zik waukeun ka Gusti eta budak diwaukeun ka Kangjeng Nabi indungna maca sholawat sendiri ayun budak mau bobo siang mau diayun mah diayun ayun sallallahu rabbuna coba gitu ayun nama ke budak teh budak dibanding saya lalu bapak gawe rek masak pan bapak gede deui balik sok lapar itu bang sore sorangan ya terus teh kalau tadi kekesak heula budak yang gua mama dia ayun geus enggak buru dari minggu betul ayah ke kotanya budak lain perep luncat di ayunan kepengaruhan ku lagu budak jadi mikir yang gerak poe minggu dari kulin ka kota jeung ayah atukeun bae Asep da lagu budak ieu lagu budak tapi eusina nitah ulin teu naon pakai lagu silahkan tapi tolong kreatif emaknya ganti judul yang ngedidik ibadah lagunya jangan hari Minggu hari Jumat. Nah tidur ya mama pulang rajaban dapat lagu baru dengerin dulu pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan bagus pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib
mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah, mengajarkan kita supaya baik sholatnya. La ilaha illallah. Nah, tulis Pak Un. Ieu mah lagu teh ditah ulin we. Pelangi-pelangi ganti mengaji, mengaji barokah jiwamu, marah pusing kacau hilang karenamu. Allah Maha Agung penuh kasih sayang, mengaji cinta Al-Quran. Tulis odah ya bengong balik ke Raja Bantu menang-menang lagu atau sesuatu. Datang bapak terus sok bapak ke lagu matematika dengekeun ji jeung hiji jumlahkeun jadi 2 lamun bisa ngaji mungkin bisa ngadua itu kan lumayan matematika 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 mun bisa ngadua mungkin bakal menang berkah tuh ya cek budak rajaban terus 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8 mun loba berkat moal hese barang hakan tuh 8 jeung 8 jumlahkeun 16 bebarang hakan pasti bakal awet beas lumayan 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha teu anu sadako 32 jeung 32 jumlahkeun 64 geus mere kami toha ka pamajikan bisa 4 dah setuju Bapak? Cicing aing nanya ka bapak-bapak. Bapak-bapak setuju? Setuju pamajikan 4. Ibu-ibu setuju? Salah buat lo. Cek ibu-ibu ya iyalah. Bu, bu, pengen nggak punya suami tetap setia sama ibu? Resep di Siti Khadijah pakai di imam. Siti Khadijah istrinya Rasulullah apa diantaranya? Yang pertama, pandai nyenengin hati suami dengan bahasa. Keculangu, kecerewean, aku polotot, kalau kamu ceraki duka ambil ceraki. Saya wewe gitu, nyengsol. Oh, yang amit ini. Kesabaran. Mau ngambil harga narawan teh bibit pamajikan bari naik. Tung keripit ahai urat bawang duit kasalaki ngajak perang mun salaki duit na carang kasalaki wung wang di dapur meuni trong treng trang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit kasalaki cawat ciwit bari gutak di tekbirit ngabibit sayang berit aja begitu awewe aja. Oh, kasalaki bager teh peda hasil salakina. Peda balik gawe salakina ngajingjing ieu mah lo, narawang pantes geus nyengir. Eta paguan si Acih gitu eta. Paling Acih di dia Acih Amerika karena itu. Wah, yang itu di Amerika Acihnya susul ku sia ka dieu. Ya Allah ya Rabbana. Selagi datang temen yang ada manja, ada salaki loba duit, ngomongnya beli cadel-cadel, di ono ida, cek salaki nanan saya ngomong jadi gitu, nan saya ono ida, nyamdi teh menisono kacida, beda salaki loba duit, salaki leles balik gawe teu hasil, nyengsol duit. Salakina can nepi-nepi acan geus ngagoak curiga aing mah curiga. Kurang setengah amak-amakan wae aing teh can diuk-diuk acan. Meni leuleus gawe teu hasil deui nya. Teh geus kumaha atuh da ceuk kiai ge wajib mah usahana. Hasil jeung henteuna urang pasrahkeun ka Allah nyai sabar atuh hirup teh sabar. Tah Kang bisi lapar Kang ayeuna tuh di dapur teh yang aya goreng sabar. Amit awewe kitu. Tong kitu sia nyai bisi kawalat. Cocolkeun kana kawalat. Mungkin kasurupan awewe satu salakina jadi amek kerma capek teboga duit pamajikan kos kalenga kombeng naik darah salakina bari nangtung hayang nanaon ayeuna ngadat salakina nya tuh Kang kakak tiap liar teh hasil wae kecerah batur mah rumah tangga teh aya kamajuan tuh imahna tuh motorna tuh mobilna tuh masna kongkorongna abdi mah boro-boro rumah tangga jeung akang puluhan tahun bahkan tadi keur ngaji ibu-ibu di majelis taklim gigireun abdi teh ibu-ibu neuk ka bongkok-bongkok kunaon kongkorongna 6 kilo dan bagian kusian tuh yang etalasenya gantung genep beuh abdi mah boro-boro anting hiji deui sabelah deui dan sabelah dijual teh sia salakina mungkin kesel geus hayang nanaon tong ngomong kurang pisah we Kang enak mah halus pisah balik ka kolotna balik ka ditu tuh kan gara-gara pisah pecah di tengah jalan bener balik hari budak bawa budak aing tengah juru
Baheula laki mah henteu awewe nu ngaduh ari harta naon hauh hiji-hijina ke bawa bawa hari imah bawa imah ke bawa hari akang di mana milu atau yang ngabring gabe mah ngungsi ngaran mantak singsab bo look at me you and me look kan gitu pada diturutan akhlak Siti Khadijah cinta ke Rasulullah teh turutan Siti Khadijah pandai nyenengin suami dengan bahas rendah. Siti Khadijah tuh bahasanya nggak berani melebihi suara Rasulullah. Cantik, cakep, sini sebentar. Khadijah nyamperin sambil tunduk. Labbaika ya Rasulullah. Ada apa wahai utusan Allah? Rendah suaranya. Beda jeung Khadijah Karawang. Misalnya kita balik di sawah di mana-mana. Nyai panggiankan kopinya. Tolong tidak pujian kesorangan. Eta dispenser harapan maneh, eta kopi eta gelas eta sendok teh tinggal nyeduh. Mun manja heuh dirajanan we teh keur masak mun masak si mah nyatu, dasar kadua. Ceuk salakina can dijieun teh geus eungap mah. Aya we kitu di dieu. Eta geus aja deui wae. Kumplit video mimitina sugan. Bahasa tah. Dua Siti Khadijah halakna mulia naon Asep pinter nyenangkeun caroge nyenangkeun Rasulullah ku tingkah laku lamun ngobrol jeung caroge Siti Khadijah mah sok tungkul gak berani melihat wajah suami. Ibu gitu tuh Pak istri orang gitu tak nekat dah isukan mana yang ngandai ya tuh maksudnya yang ngandai duit menang sakarung gantung ke di pamajikan kan berateun jadi tungkul kieu berat. Amin. Rasul dalam satu riwayat satu sejarah Rasulullah mau berangkat berjuang keluar dari rumah itu dari dalam rumah diantar sama Siti Khadijah dikawal sampai pintu depan dipegang tangan Rasul ngasih semangat Siti Khadijah ya Rasulullah mau berangkat sekarang ya doakan supaya perjamuanku sukses perjuanganku berhasil insya Allah ya Rasulullah aku merindukanmu ya Rasulullah meres semangat Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Rasulullah ibu sok antar salaki salaki nama geus ngahaneutan motor dihareup rek indit gawe pamajikan di dapur we musel geus teu salaki geus ngaguake nyai akang berangkat ieu beurang teuing lain nyampeurkeun ngaguak di dapur bari geus enjar eta awewe leug-leugeun juring teh kitu sampeurkeun menung dengekeun geura tapi hei wis epon itu ipah dengekeun ikom dengekeun mumun ini mimin titin dengekeun yo salaki rek digawe teh tuyun leungeunna anteur ka panto hareup nepi ka panto hareup cium leungeun salaki bolak-balik kan berangkat ya iya mah emang kunaon dicas kurang teh aku rindu terus tenang doain supaya aku berhasil bawa uang yang berkah buat bekal ibadah ya Allah pipi kiri dicium ke ibu salah pipi kanan tengah-tengah baik halal salaki semangat dengan duit kudu hasil untuk bidadariku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. 5 lengkah salaki ti panto ibu ngaguak Kang manja supaya kadedengekeun wae urang teh salaki di pagawean teh salaki da ngaliuk naon sih awasnya Kang titi DJ nah titi DJ hati-hati di jalan salakina pinter ngajawab cek salakina insyaallah Nyai Dedi Dores pamajikan ngahuleung naon Kang Dedi Dores dengan diiringi doa restu dia rasok kadedengekeun we ku salaki keur gawe oge kitu bo tilu saur Siti Khadijah senangkeun hate salaki ku dandanan saya mau tanya kecantikan ibu buat siapa kompak jawab buat siapa bohong yang supir angkot yang ojek kampol ka pasar kaon deangan bebek belur pabrik cet palarina kana beungeut kabeh jog geuneuh koneng biru kararaya di dieu tiap pojok disemprot ojek di bat ojek dak balik ka pasar buat belum salakina mah teu kabagean salakina kabagean bu kelek deui bu
Siti Khadijah udah cantik alami, tapi dandan lagi ketika menghadap Rasulullah SAW. Satu riwayat lagi dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku penasaran melihat Rasulullah dari pagi sampai sore duduk di samping Siti Khadijah, gak pernah menjauh. Ada apa sebenarnya? Satu ketika Umar bin Khattab nanya, Rasul jawab, aku senang, aku betah ada di samping istriku. Kenapa? Karena melihat wajahnya aku gak bosan bagaikan bidadari surga, menghirup parfum yang ada di badannya, aku senang karena itu parfum yang aku senang, yang aku cintai. Coba tabu turutan yang salaki jangan keondangan babak belu 2 jam dandan salaki mereka ondangan nuan di tengah imang geus ngagoler ngakorsi batik lagi geus ngampleh deui nuan nu dandan can pipi dengkulanana 2 mili 2 senti geus bola-bola segala rupa gerak beres nyengsol halis omekeun heula 3 jam ngomekeun halis. Kemudian make busana mah can jeroanana dirapikeun, geus beres jeroan parak luaranana make variasi dipeuli tuh pak tiung teh bekek. Salakinan tukang ngabubrag we nungguan udangdan. Ya Allah ya Rabbana. Bu, yang saha eta teh? Parak ngaku jang ojek. Terima yang lagi bohong. Munya majang salah kita turutan di Siti Khadijah. Rasul pulang dari mana-mana hilang pusing capek, Rasul hilang. Kenapa? Yang buka pintu tuh cantik. Khadijah udah dandan, tahu Rasulullah mau pulang, dandan Khadijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Dibuka pintu, hilang rasa pusing capek Rasulullah. Bergetar bibir Rasul, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, buktinya bidadari menjemputku. Sok ibu nurutan. Salaki balik jam 5 sore digawe, ibu salat asar dandan. Anak-anak nonton mah ondangan. Hajat, mah dandan gak jemput bapak. Mana mak bandara. Bapak sati sawah naik pesawat. Gimana mau jemput anak panto, kalau bapak tanya, lipat nyengsol lah ibu. Beres dandan, calik kursi, buka hardeng jendela, suami pulang. Assalamualaikum, ibu ngajawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brai panto dibuka, eksen panto. Mapak salaki nudakan. Burinya, salaki naruwas. Rumah jeng salakina rumahku adalah surga. Ini telak-telak klipan pamajikan nama dok salakina nggak kuat di luar. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, kuningnya emas tak sekuning gigi. Wah ini penmedok pas cengir cangkang jengkol nyelap. Kita malah naik dangdan alhamdulillah. Tilu tah hiji senangkeun salaki ku bahas, 2 senangkeun salaki ku tingkah, 3 senangkeun salaki ku dandanan bade dipraktekeun bade teu kudu loba-loba eta we heula sok di imah geus aja geus make pempes teu henteu deui tanggung jawab aing. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Lamun ditarik kesimpulan hikmah pertama tina perjalanan Isra Mi'raj peringatanana nu kahiji tajidul iman, aya nambah kekuatan bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruh dan jasadnya berangkat karena kita yakin kita beriman itu semuanya adalah kehendak iradah Allah Subhanahu. Yang kedua dari hikmah peringatan Isra Mi'raj adalah tathhirul qalbi, pembersihan hati. Lamun urang hayang ngalaksanakeun hiji amalan ditampi ku Allah, hayang maca doa diijabah ku Allah, maka syaratna ditampi ku Allah hate kudu Rasul ge bade Isra Mi'raj dicanakeula ku malaikat Jibril ka sumur Jam-Jam, dibersihan dadana, dibersihan manahna, lain berarti kotor hatinya Rasulullah, itu mah yang bersih lebih dibersihkan lagi. Cuma ada isyarat buat kita umatnya, yuk hati kita yang harus dibersihin, karena yang jelas banyak kotoran itu di hati kita. Aya angkuh, bener, sombong, kadang bijil sombong tina ilmu aya, asa pangartina di papatanku sahanapeun sok taradaek narima. Kadang ku harta jadi asa pangbeungharna mu ngarendeng diuk jeung tatangga miskin ngajauhan sieun katempelan sangsara. Ulah kitu moal jadi jelema mampu lamun teu aya doana fakir miskin. Ku jabatan aya nu sombong asa pangluhurna jabatan teu weuh jeung rakyat nu dihandap. Sadar di luhur teh sementara hiji waktu mah turun deui ka handap, makana ke di luhur sing inget ka nu dihan. Sabab bisa ka luhur teh dianterkeun ku nu han. Mantah ke di luhur teh sing eling ka nu dihan dan nu dihandap mah eung. Ya iya,
ulah ngeunah-ngeunah na wungkul geus ti luhur nu nabeuna-beuna nu ngampar-ngampar nu seubeul-seubeul nu lapar mah tetep Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur nu malarat tetep malarat di laluhur mungkin makmur listrik neon-neon tai kuda di kadutan ngartos ibu sami listrik neon-neon tai kuda di kadutan rakyat leutik kelaparan teu naon-naon yang penting perut bapak perut ibu di atas ngagendutan hati-hati loba nu khianat ka masyarakat makana naon sababna cenah Indonesia loba bencana wae si horeng baheula ge ku Sunan Gunung Jati geus dibejakeun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ceramah di hareupeun santrina dina hiji waktu Indonesia moal eureun ditegor ku bencana lamun nu ngondang bencana geus aya di Indonesia muridna nanya ya Syekh saha nu ngondang bencana di Indonesia hiji lamun Indonesia geus dicararakal ku pamimpin-pamimpin sarakah kan lemes sarakah mikirkeun dirina sorangan teu mikirkeun rakyatna kan loba aya dicomotan ku KPK gini nya miliaran triliunan duit rakyat jang ngabangun bangsa adon ngahutang we terus nganyukan ka mana-mana urang nu mayaran deui leres teu dua saha Syekh nu ngondang ada bencana di Indonesia di mana lamun jelema loba semangat nyieun masjid tapi mun ngareusian teu ceracan boga nepi karela nagihan duit ka jalan ngagotongan gentong lemparkan saja tina bangsa maka dilempar hatur nuhun anu parantos ngalempar mudah-mudahan selamat di perjalanan nu teu ngalempar mudah-mudahan cara ringsem sok aya nu menta jariah di jalan sok aya salah teu salah nu salah mah umat Islam nu mararampuhna pro eta nu salah beres we masjid dijieun geus sianana bener zaman ayeuna eta teh saha deui Syekh nu ngondang bencana di Indonesia nu katilu di mana loba awewe geus laleungit ka era ayeuna geus zamana ini hayang make legging warna pink deui tukang ate gambar Hello Kitty bugina aya gambar Trojan di hareup aya Upin Ipin bari aya narekan betul nyaho kuring ge betul peot geus eueuh KR awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina ribut jeung salaki para sehat perebut calana dalolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina akina reka sawah nyangan kolor leungit dan tadi papa ke kuincuna si Nopi si Repa si Dewi si Desi marah pake si acah dia make majarkeun teh model gaul nyieun erok teu diukur makena paluhur dah hayang katempo yang katempo knalpot tuh racing ernen nyaho geuring opatak ngebul hideung ih bro merangsang nah si senados nurutan si Agnes gitu nama si Agnes mah ada bintang iklan bersih wadah di mana anu ngeudeuk-ngeudeuk teh tato manehna mah na pimpin teh ngajeplak aya kalajengking aya kembang eros aya anak ece bujur nongtot suan teh tato hapur digaro mending ngebul ih sabab bejakeun ka si Yuyun teu pantes kitu mending kieu rapih insya Allah angkuh piceun naon dia asep peruntahan teh kudu dipiceun dina hate urang salian teh angkuh panasan teuing kudun arek panasan mending ku iba batur bisa sedekah pira ku urang teu batur bisa berjamaah pira ku urang teu batur bisa tolab ilmu ka majelis pira ku urang teu panasan kana ibadah mah pantes naon dia asep peruntahan teh dendam piceun dendam ganti ku silaturahmi insyaallah sama meh rajaban urang rocet jeung dulur jeung tatangga jeung baraya beres rajaban jadi nyambung akur jadi duduluran amin sabab lamun Islam geus hiji sok sanajan loba perbedaan tapi mampu mengedepankan ukhuwah Islamiyah insyaallah saya yakin Islam akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan amin ya Allah ya Rabban amin ya Allah ya Rabban begitu kamu jeung dulur jeung tatangga jeung baraya yang deukeut mantak jadikeun prinsip urang dieu dulur 1000 seutik teuing musuh hiji loba teuing nikmat hirup kitu memang jeung daujeng dulu deukeut lah mun deukeut menangkap bunga milu bunga siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita batur sedih milu sedih kamu sibahan teh kudu naon kitu supaya orang dina hiji waktu aya kasedih loba merhatikeun deui da melak cabe jadi cabe leres ieu mah teu kan kadang-kadang pot tangga aya kamajuan nyengsol oh gosip bener ngiridit di mana bisa kontang duit di mana aneh batu nu ngiridit cian riweuh milu mantuan bayaran jeung teu mending milu bung
Ece bejana ece boga mobil nyai ngirim diet maksakeun eta ge si akang dah sugan we kabayaran ieu ece ngiring binga mudah-mudahan sing ageng rezekina ece aduh nyai nuhun didoakeun nyai lamun aya keperluan kendaraan ngadalat maka ece we ngomong tuh nikmat hirup kitu mah bener tuh akur salah lemur urang musuh dan nikmat lempang ge jalan sempit jadi lega ayo loba dulur mah tapi loba musuh sakuring imah di lemur urang musuh kabeh sok sanajan jalan luas moal bisa ngalengkah-lengkah hajan leres teu tapi loba dulur itu keluar ti imah reka pasar tatangga belah di negor ece ka mana pasar hati-hati aja di jalan insyaallah duana nyai mangga assalamualaikum salam kalah lima lengkah keluar ti kamar ti kalau ti halaman imah belah ditu ece ka pasar ti doana saja jalan loba nu nanya reka pasar tadi naik ojek teu jadi teu kalasa nyoho-nyoho nepi mereka pasar saja jalan nanya wae jelema kan lumayan ongkos selamat Bapak Dol mending kitu urang mah hirup leres deh era gerak ku awak sing era ku awak ya Pak Nabi ngagambarkan Islam satu dengan yang lainnya kal jasadil wahid harus seperti tubuh badan betul lamun kita jong indung suku sanu panglanna riweuh benar tuh padahal dicilaka dihanap tapi ini panggilan riweuh geus monyong ka ditu ka dieu cek leungeun aya satewir meni riweuh cek bibir itu tatangga dihanap cilaka getihan turungan leungeun mencetan mantuan hebat ieu leungeun irung simpati bebantu teu bisa santeuna simpati milu ngariuk nyengir panon milu ceuri bener teu ceuli nepi ka beureum-beureum teu kuat nahan ka nyeri huntu nepi ka kakarakat nu teu disangka bujur dibawa ka dukun patah tulang diomekeun teu bener karasa nyerina eta meni prat-pret-prot gogoakan simpati leres kompak sadayana kompak sadayana kompak henteu anu hiji mah hiwal teu pipilueun saya eta mah ngarengkol we di jero isebel teuing saya eta mah cuek leungeun mamancetan irung nyengir bibir nepi ka monyong-monyong panon ceurik bujur prat-pret-prot saya eta mah molor we di jero cirina jelema licik eta teh saya eta mah licik kumaha giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea mun saya eta aya kahayang teh amil penghulu kudu diteang lamun aya kahayang saya eta ya betul licik saya eta mah tak ibu lamun pagi jeung saya eta cekek we bu tong asa-asa aya di dieu nu kitu aya narekan panto imahna si rengkol tak Islam kudu kong akur jeung dadangga insya naon deui Asep peruntahan teh kudu dipikeun sarakah terlalu mencintai dunia sampai lupa Allah dan Rasulnya subuh kesiangan duhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya aya na qasidah aya naon judulna keun urang judulan eta qasidah judulna bebeakan teu dilaksanakeun pisan nah iya terjadina salat 5 waktu tina hasil Isra Mi'raj jadi hikmah nu katilu quwwatul ibadah menjadi kekuatan ibadah teh salat 5 waktu salat 5 waktu sok sanajan rajin puasa fardu sunat teu katinggalieun haji umroh na tiap tahun lamun salat 5 waktu ditinggal-tinggalkeun maaf maot teu kaburu tobat dipengkolkeun heula kana neraka Allah naudzubillah min maka nasaur Nabi as-salatu fil Islam bimanjilatir ra'si fil badan kedudukan salat dina Islam bagaikan kepala di badan nggak bisa dipisahkan ngaku Islam harus salat pekerjaan wajib umat Islam ngaku manusia harus komplit ada kepala ada badan ngaku Islam itu salat berarti boga awak sirahan juri beneran ibu boga salaki kala salat sarua jeung dikekepan ibu bapak boga pamajikan tara salat tanpa udur syara sarua jeung kekepan salaki pamajikan kompak duanan tara salat berarti duanana itu masa imah-imah tara salat nini akina insya Allah mamang nabi bilang cikang dan kita mitokan ingin bakana eta ngaranna keluarga besar mereka dina pantai imahna the big family oh juri keluarga besar juri kayu kasinggung di dia teu aya sabab kuring yakin pira ku juri penampakan berang-berang wae sabab kuring yakin anu hadir jelema sadaya pira ku juri ngaji ngan lamun anu kasinggung berarti hampura juri teu kudu ngambek da urang jelema lain teu kudu malototan da urang majalmi sanes nu malototan berarti pareureum kabeh
Molototan berarti juri. Nah, ini ngajawabnya bari molotot deh. Atau kabeh. Ayo salat na 5 waktu tanamkeun ka barudak ulah nepi kawan ninggalkeun nya. Kewajiban salat tilu bae lah, hiji hikmana aya kekuatan nu kadua mersihan hat, nu katilu aya kekuatan ibadah. Sabab fungsina Sya'ban ayeuna nya, Sya'ban teh jang mersihan teh supaya ke Ramadan ruh urang dibersihkeun, akhir Ramadan kita masuk Idul Fitri, kembali kepada fitrah. La yaumi waladatu ummuh, bagaikan bayi yang baru dilahirkan suci bersih. Sakitu dalam cekap, mudah-mudahan manfaatna. Hapunten tina segala kakirangan, hatur nuhun kana segala perhatosan. Hapunten wa kun akhiril muqtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan. Lamun aya ucapan anu salah pangislahkeun pangluluskeun pangbereskeun, lamun aya bener nasi jadi ilmu anu manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.